Samangpati terus muru harita ka jero imah. Sedengkeun Sekar Jati mah terus muru ka pancuran anu memang teu pati jauh pernahna. Ari Ki Banda memang geus aya di tepas hareup. Ningali kadatangan Samangpati atuh harita dibagiakeun kalawan dari anak keranan. Kumaha tadi wengi tibrak kulemna Den Sambang? Kumaha ye? Ki Banda tetela neuneun rasa hormat ka Samangpati teh. Sabab nurutkeun keterangan Ki Rombeng anu jadi adina mah Den Sambang teh kawilang anak jalma Jugala. Golongan menak tidak yeuh cenah anu masih keneh aya teueuh kabangsawanan. Kitu ceuk Ki Rombeng mah. Aduh. Tibrak pisan Ki Banda. Malihan upami henteu kahudangkeun ku raungna kongkorongok haya mah rupina baik kapuresan kitu sun. Memang kitu dari hawa di pilemuran mah. Sok raos kulem ieu teh. Mangaling atuh. Nah ka mana nu pikir Rombeng ieu teh? Tadi nying teh amanat upami Ki Banda naroskeun saurna teh aya keperugian heula sadinten bade nepangan sobat-sobatna saurna mah. Tah kitu maksudna teh. Pang nama bade ngahimpun kekuatan dina mangsa nying hareupan kekuatan rampok alas Kobar teh ya. Kitu saurna teh Ki Banda. Oh. Jadi kitunya. Ya syukur bae atuh mami kitu mah. Memang kula oge ieu teh masih keneh tanda tanya ieu teh. Nah bener. Pihak nasi Bopeng nyatana rampok alas Kobar bakal ngaranyah sarta ngaganggu ka ieu lemur. Masih tanda tanya ieu teh kula teh. Oke ieu Ki Banda. Ari numutkeun pengalaman mah pikeun pihak maksud teh pihak rampok alas Kobar mah moal pilih bulu kitu Ki Banda. Moal pilih bulu anjeunna mah. Satiap si Bopeng tos nemongkeun diri dina cara sareng kumaha bae jalana eta ngandung hartos pinuruan teh kaancam bahaya. Kitu tah Ki Banda. Memang aya sawangan kadinya kula oge. Ngan lamun teh amanya kitu kayanana tangtu kula oge moal cicingeun atuh. Sanajan umur geus kolot pikeun bertahankeun lemur matu Banjar Karang panglahiran mah taya bayana sanajan tarohan jiwa. Kitu tah. Ki Banda teu nengudeng teteupna anteng ka hareup teu gimir ku pati terempan ku ajal sigana teh. Memang kedah kitu tekan urang Ki Banda. Namun abdi percanten ari kasepuhan mohon maksud teh sapertos salida Ki Banda mah tangtosna oge moal dugikeun ka polos-polos teuing. Margi ari sepuh mah sok aya paripaosna naon teh sok aya pebernian atanapi tutungkusan kanggo panolak bala kitu maksudna teh. Den Sambang mah sok rupi-rupi bae ari taeun teh. Puguh kula mah teu ngagaduhan naon-naon ieu teh. Maksud salida teh pusaka anu mampu pikeun nolak datangna bahaya kitu. Asa muhun. Kitu pisan Ki Banda. Margi ari numutkeun kasauran Ki Rombeng mah panan salida Ki Banda teh anu kagungan mustika walang sungsang teh ya saurna teh. Tak kitu sanes. Ki Banda neuteup anteb ka Samangpati. Bangun anu kurang panuju ka Ki Rombeng anu geus ngabejakeun ngeunaan rusiahna mustika walang sungsang anu aya dina cangkinganana ka Samangpati anu sasatna jalma luar. Samangpati bangun anu surti kana paneteupna Ki Banda. Halita terus ngahanca caritaanana. Ki Banda. Salida henteu kedah ngaraos risi sareng Mang sampai dah abdi tos terang kana pusaka cangkingan salida Ki Banda. Teu kedah mang maksud. Margi dina ieu hal abdi oge memang ngagaduhan pusaka. Nyaeta pusaka besi kuning.
anu nyata henteu tiasa digunakeun sagawayah waktu sareng kaayaan. Tak kitu maksana teh. Ki Banda ungut-ungutan. Tetela Samang Pati bisa pisan cumaritana atuh terus Ki Banda kedal deurisan. Nya nuhun be atuh. Upami kitu mah. Atuh kalintang bagyana salida Raden Sambang kagungan pusaka Wesi Kuning mah rupina mah. Eta oge kakantun tipun eyang Ki Banda. Mun tuturunan kitu maksana teh. Satu acana anjeunna ngantunkeun pabenangan ngawariskeun eta pusaka ka abdi. Ngan saurna teh kade ulah salah kagunakeunana. Kitu tah Ki Banda. Ki Banda jeung Sambang Pati jongjon harita teh ngarobrol. Caturkeun harita Sekara Jati anu keur aya di pancuran. Saperti kebiasaanna Sekara Jati mah memang sok manurikeun maneh ngadaguan kosongna. Tutasrine harita tenang mani di pancuran manehna teh. Da puguh memang geus tiiseun taya anu kacai deui. Atuh Sekara Jati nyawase jeung tenang pisan sigana teh. Geus cukup ngerasa bersih mandina harita terus init ninggalkeun eta pancuran. Keur jongjon lempang ngadadak Sekara Jati harita ngacerit kaget teran-teran di lebah jajalaneun anu bakal diliwatanana aya orae sanca gede nakeranan ngalogodor mungguh mata pikasieun ka ayanana. Aduh, tulung aya orai, tulungan kuring aya orai, tulung aya orai, aya orai. Aduh, Sekara Jati kokoceakan sorana nepikeun ka peura, tapi da puguh memang rada anggang eta patempatan teh. Pantesna lamun henteu langsung kadenge ngejeritna sora Sekara Jati dina waktu harita. Kole baceng. Aya hiji bayangan badan anu harita luncat bari ngahembatkeun pedangna. Ngarecah jadi sabaraha hiji bagian eta orai sanca teh. Crak 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 ceras ceres. Dina waktu anu ngana sakilat orai teh geus jadi sabaraha potong. Celegedeg. Di hareupeun Sekara Jati aya anu mancu nangtung hiji jejaka anu mibana rupa kacida goreng patutna. Ngareret ka Sekara Jati bari terus carita. Mangga tedaskeun bade mulih mah Nyimas. Teu kedasieun ayeuna mah. Margi oraina oge tos teu aya di dieu ayeuna mah. Mangga bade ieu mah bade mulih mah sun. Mangga ieu teh. Tos teu aya deui ayeuna mah. Sekara Jati masih keneh molohok bengong mata simeteun. Malah menang sajongjongan mah henteu bisa cumarita lantaran lain bae kasima dirina dipegat korai sanca. Tapi leuwih ti eta kaget ku kehadiran anu nulunganana anu tayalian kajaba ti si Bopeng teh ya. Sekara Jati menerkeun tangtungan badana bari terus ngabalon launan. Ngaturkeun nuhun ka salira anu parantos kersa nulungan ka abdi nuhun. Ulah janten emutan Nyimas. Ieu mah kaleresan bae sun. Akang ngalangkung kaleresan kitu bangsana teh. Mangga anu bade mulih mah namung ulah hilap kana amanat anu kadugikeun. Punten teu tiasa lami anu hareupan sareng salira margi rumaos janten jalmi anu goreng rupa kitu sun. Alah, punten lah. Celeng koreba. Les. Si Bopeng ngan sakilat nyeles di hareupeun Sekara Jati. Sekara Jati ngan ukur bisa ngahulang. Bari terus lempang lalaunan ninggalkeun eta patempatan pikeun nuju ka pilmuran. Waktu datang ka imah nanya Ki Banda jeung Samang Pati tembong masih keneh uplek ngarobrol. Sekara Jati harita nyarita jero hatena. Kejadian anu bieu karanapan ku dari aing teh moal rek dibejakeun ka saha bae oge. Aduh. Ngan jelas ayeuna teh beuki jauh sangkaan lamun aya tuduhan yen si Bopeng teh jalma jahat.
asa kurang kena karena kayaan lamun si Bopeng jalma jahat. Kitu gerentesna hate Sekar Jati waktu harita. Terus asup ke jero imah. Kibana harita neruskeun hanca caritanana. Den Sambang. Kumaha Kibana? Atuh upami kleresan ke wengi teu aya kirombeng mah di bumina langkung sae kulam di dieu bae atunya. Sabios Sun, sabios Kibana. Bilih ngarepotkeun kitu. Margi isin sareng tampi raos abdi teh upami kedah ngaradap di dieu mah kitu Sun. Nganggo nyarios kitu sagarupiah Den Sambang. Teu kedah nyarios kitu Den Sambang. Nada sami bae atuh di dieu oge. Batan di ditu di bumina pun adi nyata kirombeng teu aya pribumina, nya teu aya anu teu aya pribumina kitu mangsa teh. Apa nanti para rugu panginten bilaur di dieu teu aya anu ngajakan ngobrol apan. Kitu Den Sambang tah. Nya upami henteu kaobotan manuhun bae kana pangangkeunna Kibanda. Dalah abdi oge sami anu janten kabetah teh ku tiasa ngobrol panjang lebar sareng pribumi kitu maksud teh. Komo ngobrol sareng Kibanda mah abdi tiasa ngulungan luang sareng pangalamanana. Da aya paripaos geuningan luang teh sanes tina bincurang namung ti pada urang. Sanes kitu Kibanda kitu maksud teh. Laras pisan. Memang telepat eta kasauran teh Den Sambang. Namung naon atuh anu dipulunganana atuh di jalmi anu sakieu kaayanana kitu maksudna teh. Kibana bener-bener kabeuli hatena ku Sambang Pati anu bisa-bisa nyaritana meuli hate anu jadi pribumi. Terila Sekar datang mairan inumeun jeung opieunana sakalian ngan estu henteu betus genaan kejadian tadi mah waktu balik ti pancuran dipegat orai sanca sarta ditulungan ku si Bopeng teh.